Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng patepang deui dina channelna Bintang Carita. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan, dipasihan kasalamatan, masih dipaparinan kesehatan salamina. Amin ya rabbal alamin. Atuh hilap acara ieu disuguhkeun kangge sadayana pecinta dongeng Sunda anu di mana wae ayana. Mudah-mudahan sadayana tiasa nyimak, sadayana tiasa ngartoskeun tina ieu lalakon. Atuh teu hilap nganuhunkeun kanu parantos ngandamel karya nyaeta carita anu dicandakeun ku Sim Pribados, nyaeta kersana Kang Ade anu aya di Palihan Tasikmalaya. Sakti deui ngaturkeun nuhun kana cocoretanana atanapi caritana. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui nyaeta acara dongeng anu kasimpen dina dinten kamari. Nyaeta dinten kamari teh nyarioskeun Odar, Ajo sareng Ohim teh papendak sareng Neni Ijah anu aya di Leuweung Larangan, nyaeta terusan ti Gunung Cibongkok. Mangga pamirsa urang lajengkeun deui kumaha lalakonna atanapi kumaha anu saterasna tina lalakon nyaeta Dedemit Gunung Cibongkok. Mangga. Harita Neni Ijah nitah balik ka Odar, ka Ohim jeung ka Ajo. Tapi anu tiluan eta teh taongoy we nyaeta kalah ngalawanan para makhluk-makhluk halus anu ngajaga nyaeta Leuweung Larangan. Kacaturkeun harita Ajo, Ohim eukeur kuthead nyaeta narima serangan ti makhluk-makhluk goib anu ngajaga Leuweung Larangan teh. Meh-mehan teu kuat nyaeta kusabab dedemit-dedemit eta teh anu fungsi ngaremponan dina waktu manihanana basa di Gunung Cibongkok nyaeta katingali aya jejak tapak pusaka. Harita jelema nu tiluan hampir taak nyaeta ngalawanan para dedemit-dedemit atawa panjaga Leuweung Larangan eta. Harita Neni Ijah nyarita, "Jika ulah ge balik deui ka omo mun anjeun arek boga niat jahat. Anjeun teh bakal cilaka. Balik deui. Tong hayang neneangan pusaka." Kitu tah cek Neni Ijah nyaeta nitah balik deui ka jelema anu tiluan. Urang caturkeun heula harita anu katuna dina sababaraha poe ka tukang. Urang caturkeun heula Yayan anu harita indit di tempatna Neni Ijah manehanana mapai-mapai sepanjang Leuweung Larangan. Anu maksudna nyaeta arek neangan anu ngaran Leuweung Sabarjaya. Anu padahal Yayan teh can apa di mana harita atawa Leuweung Sabarjaya.
anu antukna yayan mapai jero leuweung tuluy asup ka jero beuki ngajauhan nyaeta tina pintu asup leuweung larangan. Geus sababaraha jam yayan leumpang manehana ngarasa capek. Anu akhirna aya tangkal gede nyaeta tangkal caringin nu sakitu padagna. Manehna teh ngeureunkeun heula ka capek. Dina lalampahan anu sakitu jauhna bari nyarita sorangan dina hatena teh. Kuring keamanatan mustika. Keur mustika nu dua kudu kapimilik nyata ku kuring. Sangkan teu beunang ku jalma-jalma jahat. Tapi nepi ka saat ayeuna kuring can manggih tanda-tandana di mana eta pusaka nyata aya. Anu akhirna sanggeus yayan muskeun kesang anu aya dina awakna. Manehanana maju deui nyata nuturkeun inungsu kusabab manehana teh can apal di mana atuh anu ngaran Leuweung Sabarjaya. Kira-kira sajam ti urut manehanana istirahat. Bari jongjon we leumpang bari mikir cenah mun eueuh wae mah laratanana atawa tanda-tandana pusaka anu dua deui teh kuring marek balik deui we. Kusabab encan manggih tanda-tandana teh. Tah sanggeus kitu manehna sanggeus boga pikiran arek balik deui. Remeng-remeng ti kajauhan aya katingali haseup nyata haseup bodas ngeueun di langit. Nya ku yayan teh disusul bari boga pikiran geuningan aya haseup itu. Jigana bakal jadi petunjuk keur kuring nyaeta arek nanyakeun di mana anu ngaran Leuweung Sabarjaya. Kitu pamirsa. Yayan teh geus ningali aya asup anu ngeuleun di langit berarti tandana geus aya kahirupan di dinya. Nyawe sumber haseup eta teh bijilna ti imah jeung katingali belah pentaseunana oge aya kahirupan. Nyaeta loba jaman keur pelak-pelak keur tani sebangsaning kabutuhan sapopoe lumrahna hirup di pangkampungan. Gancangna carita yayan nyamperkeun hiji imah anu aya ngubul haseup teh ya. Bari uluk salam. Assalamualaikum. Aya nu nemalan ti teh. Waalaikumsalam. Teteh lah aya laki-laki geus rada kolot. Nyata lalaki nu geus kolot eta teh anu nyicingan imah. Jeung katingali ti kajauhan tadi aya nu ngebul nyata haseup. Cek yayan nyarita. Punten
Diwagel Bapak abdi Yayan, abdi di Kampung Sukasenang. Abdi teh asup-asupan ka leuweung atawa ka gunung ti tadi tos sababaraha jam abdi teh asup-asupan. Anu dituju ka abdi teh bade ka leuweung Sabarejaya. Atuh si Bapak eta teh nemalan ka Yayan. Yang lamun leuweung Sabarejaya rada ngetan saeutik ti jalan belah dieu teh kitu teh mbahna. Oh kitu Bapak, nuhun pisan atuh abdi tos dikasihan terang nyaeta leuweung Sabarejaya. Si Bapak teh nyarita deui. Yang cai heula we di dieu ngereureuhkeun heula ka cape di dieu kitu. Teh mbahna si Bapak kolot eta teh ya. Rencana carita si Bapak kolot eta teh nya nyoguhan cai jeung dahareun sajalaharna di kampung. Tapi Yayan teh penasaran. Si Bapak eta teh saha? Rencana nyakeun saha ngaran atawa naon ieu kampung atawa naon ieu padumukan. Yayan oge bari upa opi nyaeta ngopi samput untuk pira. Punten Bapak, ari ieu teh kampung naon namina? Aya ya nanya ka bapak kolot. Jang ieu teh kampung Genteng. Oh jadi ngaran kampung teh kampung Genteng. Bapak abi teh can naros saha teh ya Bapak teh ceuk Yayan nyaeta nanyakeun saha ngaran kolot eta teh. Oh nya Jang, Bapak teh can ngenalkeun diri ka Ujang teh. Tah bari sasalaman manehanana teh nepangkeun nami Abah teh Abah Rasdi. Ngaran si Bapak eta kok si Bapak anu kolot eta teh nyata ngaranna teh Abah Rasdi. Anu calikna nyata di Kampung Genteng. Tak gancangna carita geus beres Yayan upa opi atawa disuguhan ku Abah Rasdi teh. Yayan nuluykeun lalampahan nyaeta arek nuju ka leuweung Sabarejaya. Yayan nyarita ka Abah Rasdi. Bah, da kuring teh geus wareg geus disuguhan ku Bapak. Nya kuring teh nuluykeun lalampahan nyaeta tapi bade nuju ka leuweung Sabarejaya. Kuniang we Yayan teh harita teh udang nyaeta mape jalan anu dituduhkeun ku Abah Rasdi nyaeta kabelah wetan ti imahna. Rencana carita Yayan teh mapai deui sisi gunung anu ek ditujuna leuweung Sabarejaya. Kira-kira hampir setengah jam ti imahna Abah Rasdi. Yayan papanggih jeung batu gede nyaeta anu aya tulisanna teh leuweung Sabarejaya. Wah cek Yayan teh ieu nya meureunnan anu disebut leuweung Sabarejaya. Tah Yayan teh diukurah sapedeung dina batu eta teh. Bari ningali aya jalan satapak anu badena teh jarang ka sorang jalan. Singkatna cerita
Yayan terus mata jalan setapak eta dina tatanyakan anu keur mambeujeuhna lesang kusabab di dinya teh aya cai nyusu. Yayan teu sadar manehna teh labuh ti goreleng pisan karena sirah cai leutik. Tah caritana Yayan hudang manehanana muntang karena hiji batu anu manggih keanehan Yayan ini manggih keanehan manehan ngadadak sakala geter manehan ngadadak ingat waktu basa menang jimat di Gunung Ciboko aya naonnya betnya geter kieu hati ngageter pas nyekel batu anu manehanana tos labuh bieu. Singkatan cerita Yayan teh yuk didinya ngahulang mereka benang nyaeta jangan ilapat sugan sanggeus kitu mah kapanggih laratanana nyaeta jimat anu keur diteangan anu dititahkeun ku Nyai Ijah. Tah gitu pemirsa geuningan geus aya laratanana anu disebut Leuweung Sabarjaya. Yayan teh geus manggihan tanda-tandana manehana ngageter manehanana dadak riwas sanggeus labuh nyaeta dilepasi Sabarjaya. Mudah-mudahan pamirsa simkuring tiasa ngalajengkeun deui kangge lajenganana Yayan sareng di mana ayana jimat anu kadua anu diparentah ku Nyai Ijah atawa karukun-karukun anu ngarewas ka Yayan mangga sakseni salajengna dongeng Sunda nyaeta nu gaduh lalakon Dedemit Gunung Ciboko. Sakitu wae pamirsa mangga dikantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paramios.